Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 SMP Atanapi Madrasah Sanawiyah anu pibulis ti pikareueus tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Materi pangajaran bahasa Sunda dina danget ayeuna nyaeta urang baris ngabahas ngeunaan artikel. Artikel mangrupa sasaiji materi pengajaran bahasa Sunda SMP Atanapi Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester 1. Para siswa wilujeng ngaregepkeun. Anapun kompetensi dasar materi artikel seni budaya Sunda ngawengku 1. Kompetensi dasar pengetahuan memahami dan mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan artikel tentang seni budaya Sunda. 2. Nyaeta kompetensi dasar keterampilan menyajikan dan menanggapi artikel bertema seni budaya Sunda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan aspek kebahasaan. Para siswa hidup tangtu pernah maca artikel. Rupa-rupa isi artikel biasana aya nu ngabahas sosial, politik, atikan, seni, budaya, jeung sajabana. Terus naon atuh nu dimaksud artikel teh? Artikel nyaeta karangan bahasan anu medar ngaguar hiji hal atawa pasoalan. Eusina biasana dumasar kana fakta-fakta, pangalaman, hasil panalungtikan, jeung hasil pamikiran hiji ahli atawa informasi ti narasumber. Artikel mah eusina kudu objektif tur dumasar kana kanyataan. Artikel biasana sok dimuat dina koran, majalah, atau internet pikeun nepikeun informasi-informasi penting ngeunaan hiji hal ka masyarakat. Salajengna struktur teks artikel. Struktur teks artikel ngawengku 1. Judul, 2. Bubuka, 3. Eusi, 4. Panutup. Bubuka biasana medar gambaran umum nu mangrupa pokok pasoalan nu rek dibahas. Salajengna eusi. Eusi biasana medar perkara dumasar fakta, hasil panelungtikan atawa kamandang penulis naha panuju atawa henteu kana eta perkara. Salajengna panutup. Panutup biasana mangrupa kacindekan atau kesimpulan anu nandeskeun pamanggih penulis kana perkara anu dibahasna. Ayeuna urang pedar ngeunaan naon ari budaya jeung kabudayaan. Kecap budaya bisa dihartikeun hal-hal anu aya pakaitna jeung budi atawa akal manusia. Loba nu ngartikeun yen kabudayaan teh kasenian. Padahal konsep nu saujratna mah kacida legana. Kabudayaan teh nyaeta sakabeh karya, cipta, rasa, jeung karsa manusia dina kahirupanana. Para siswa, kabudayaan mibanda 7 unsur anu silih lengkepan. Muka hiji nyaeta sistem agama jeung kepercayaanana, 2. Sistem organisasi kemasyarakatan, 3. Sistem pangaweruh atau ilmu pengetahuan, 4. Basa, 5. Kasenian, 6. Sistem pakasaban atau sumber mata pencaharian, 7. Sistem pakakas jeung teknologi. Tah 7 unsur-unsur kebudayaan ieu tiasa ku urang dipilih kanggo bahan pedaran ngadamel artikel ngeunaan seni budaya Sunda. Para siswa,
Sabada hidup nyangkem ngenaan pedaran materi artikel jeung kabudayaan, ayeuna hidup diajar ngadamel artikel. Tapi sata acan tak nulis hidup kedah nyangkem heula kana lengkah-lengkah dina ngadamel artikel. Langkah-langkahna nyaeta hiji, urang kedah milih bahan pedareun naon bade dibahas. Nu kadua, nangtukeun jejer atawa tema karangan. Katilu, nangtukeun tujuan karangan. Kaopat, nyusun rangkai karangan kaasup di jerona aya bubuka, eusi jeung panutup. Kalima, hiji rangkai karangan ngawakilan hiji pokok pikiran. Kagenep, tiap pokok pikiran bisa dimekarkeun atawa dikembangkeun jadi hiji atawa sababaraha paragraf. Sedengkeun anu pamungkas nyaeta jieun kacintekan atawa kesimpulan dina tungtung bahasan. Salian tinyangkem lengkah-lengkahna, hiji artikel kudu nyumponan sababaraha syarat. Naongku hiji, eusina kudu luyu jeung jejer. Kadua, cara medarna kudu luyu jeung struktur wangun artikel anu ngawengku aya bubuka, eusi jeung panutup. Katilu, tata basa aturan nu aya patalina jeung ngawangun kecap katut pola-pola kalimahna. Kaopat, gaya basa, cara mere warna dina midangkeun gagasan atawa ide pokok. Kalima, nyata mekanik, ngeunaan ejaan jeung tanda baca nu mangrupa pedoman dina ngagunakeun aturan-aturan nulis. Tah barudak supados hidup langkung ngartos naon anu disebut artikel, hayu urang sasarengan maca sasahiji contoh artikel budaya Sunda anu judulna Serentaun. Serentaun nyaeta salah sahiji tradisi anu aya di masyarakat Sunda. Nepi ka kiwari eta tradisi masih keneh digelarkeun ku masyarakat agraris tradisional Sunda. Saperti di Sukabumi, Kuningan, Bogor, Banten, jeung daerah sejena. Secara etimologis, kecap Serentaun diwangun ku dua kecap, nyaeta kecap seren jeung taun. Seren nyaeta kecap pagawean nu hartina mulangkeun, mikeun, nyerahkeun deui naon-naon anu tadina dititipkeun. Sedengkeun taun nyaeta waktu di dunia anu lilahna 12 bulan. Serentaun atau serah taun dumasar makna kecap miboga harti seren sumeren taun kamari ka taun nu bakal datang salaku kagantina. Dina konteks kehidupan tradisi masyarakat agraris tradisional Sunda, Serentaun mangrupa media syukuran kanu maha kawasa dina sagala hasil tatanen anu geus diolah sarta miharep dina taun-taun kaharep bisa leuwih hade hasilna. Serentaun geus aya di zaman samemeh masyarakat Sunda mikawanoh agama Islam. Pakasaban masyarakatna dina widang tatanen mangrupa salah sahiji kasang tukang ayana tradisi upacara Serentaun. Serentaun biasana dilaksanakeun dina bulan Muharram, nyaeta mangrupa bulan munggaran dina kalender Islam. Tapi beda halna jeung Serentaun anu aya digelarkeun di Kuningan, Jawa Barat. Di Kuningan, Serentaun dilaksanakeun dina tanggal 22 Rayagung, bulan munggaran dina taun saka kalender Sunda. Ieu jadi pangbeda anu teu jauh sabab diayakeunana pikeun ngebrehkeun rasa syukur kanu maha kawasa anu maparinan kasalamatan tur kebagjaan ka masyarakatna dina sataun katukang, utamana dina hasil panen. Pangbeda ieu gumantung dina daerahna sewang-sewangan dumasar kana kepercayaan jeung tradisi di daerahna. Tapi biasana waktu dilaksanakeunana teu jauh pisan, ukur 2 nepi ka 3 bulan. Upacara Serentaun di zaman baheula saukur ngumpulkeun hasil panen pikeun diserenkeun ka Sang Hyang.
nu dibarengan ku macakeun doa dina raraga ngebrehkeun rasa syukur sarta miharep panen saterusna bisa leuwih mucekil. Seren tahun mibanda tujuan di antarana nyaeta syukuran kanu maha kawasa dumasar hasil tatanen sataun. Silaturahmi masyarakat jeung masyarakat sejena, neruskeun tradisi karuhun anu geus hirup mangabad-abad sarta ngajenan jeung memulai tradisi budaya Sunda. Tah para siswa, rupina mung sakitu nu kapihatur pedaran materi artikel ngeunaan seni budaya Sunda. Mudah-mudahan hidup langkung ngartos sareng paham. Tapi saupami hidup kirang paham, sumangga hidup pelarian deui teori-teori ngeunaan artikel tina sumber nu sanesna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.